Masih dengan proyek uwing ikan asin. Ieu mah ikan asinna proyekna 2M, tinggal memotongan sama memoekeun. Beres dipotongan mah urang lanjut ngumbah heula nu ieu anu kamari. Meungpeung aya halodo panas ieu teh. Ieu teh nu nyieunna mah salaki uwing, da uwing mah kabisa. Uwing bisa ngikukeun ngadaangna hunggul we jeung ngasakan we. Ayeuna mah lanjut urang kumahan heula. Najan bau-bau ge kemer tuh lah kapaksa wayahna da uwing teh beuki nya. Da nungguan si salaki acan balik si salakina. Jadi meungpeung panas ayeuna mah ku uwing we gawean. Beres ngumahan mah urang seblokan heula ameh henteu bau hanjir. Lain uwing teh boga cau ieu teh ting cau naon aranna teh. Rek dikumahakeun kitu nya si cau teh bingung. Kembalilah cau mah antepkeun we. Ayeuna mah urang beberes heula. Urang seblokan heula kabeh. Teuing da uwing mah panasaran lamun henteu baseuh teh nya teu gujubaran teh. Beres nyeblokan mah arek ngalanjutkeun uwing teh sasapu heula ulah reboh teuing atuh nya buruan teh bising ke cek salaki teh ih maneh mah meni sasapu buruan ge meni nunguan urang caman nya teh bisi kitu. Da uwing teh kaduga keneh atuh sasapu wae mah tah beres sasapu uwing arek ngalah heula ieu sayur penangkal jin. Nu aya we lah di buruan rek diasakan we ieu mah jeung arek ngasakan lauk ngalah heula balimbingna. Arek ngasakan lauk nu lada nu haseum tah beres uing teh ngalah balimbing langsung we gojojoskeun ngagoreng heula ieu bumbuna. Teuing kunaon uing mah da lamun masak teh bumbuna teh kudu ngabayabah kitu kudu loba. Anu mah koseng-koseng heula we lah pokona mah bumbuna jangan lupa dimasukkeun eta. Ting naon ngaranna hiji-hiji pokona mah nu kitu we lah ameh seungit. Beres diasupkeun laukna keun antepkeun di dinya cenah ngojay cenah babelak-bekan. Singkat kata geus asak we ieu teh laukna teh hayu urang wadahan heula urang angkat. Tah wadahanan ge anu si primadona teh ya. Ukur hiji-hijina karunya eueuh deui baturna. Beres ngasakan lauk urang langsung motongan hui. Pan urang dieu mah lamun masak ikan kuah kuning teh kudu aya we huina teh di dieu mah ngaranna teh ubi kayu. Beres dikumah mah ku uing urang siksa si huina urang kulupkeun di dinya tah. Cenah ngagolotrok singkat kata ning tuh asak we hui teh diangkat sawareh ku uing teh nya. Dibikin 2 wadah gitu nu hiji asin anu hiji mah da cenah permintaan sangaraja teh nya eta hayang ubi kayu goyang tah ku uing ieu teh ngaranna ubi kayu goyang teh nu kieu besti dimantegaan jeung di gula pasiran. Tong loba teuing gula pasirna bisi giung. Beres dimantegaan jeung gula pasir mah kitu we digulutuk-gulutuk tah diuget-uget ajol